Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala fi ayatil ukhra qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qila fi hadithin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawilan qudrat ibadatna Allah Subhanahu wa taala. Puji wa syukur urang sadayana kaduk kesempatan Allah Subhanahu wa taala anu mana dina dana ieu urang sadayana masih kana tiasa ngumpul di ieu majelis, masih kana tiasa ngadamu di ieu majelis anu utamina majlisul mubarak anu diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Nyatana urang ayana di ieu sasih haram, sasih anu dimuliakeun muga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugia tetap paduka agung Nabi agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darilah perkula wargina ke para sahabatna, ke para atba'ut tabi'in, tubuhi ka orang sadayana selaku umatna anu turut tumut kana ajaran mangkana. Amin ya Allah ya Allah. Bapak Ibu sadayana, perayaan ini uningan namun pas jadi gori, pas jadi umum dari orang ayana orang teh jualan dinasasi haram, dinasasi roja, dinasasi anu katawis muka Allah, sasi anu mulia, sehingga dina ieu sasi teh sok aya sebutan urang mah ngaranna teh Raja Ban. Raja Ban, boleh bisa kan? Raja Ban. Dan Raja Ban mah setur teman Raja Ban, Raja Bangdena Ban berarti. Raja Ban berarti mobil, Raja Ban. Panggil Raja Ban berarti dinisbatkeun teh kana sasi raja. Sehingga orang teh tiasa ngalapar ka dina ieu sasi. Terus jadi umurna dina ieu sasi teh sok dipedar anu namina Isra sareng Mi'raj. Mi'raj. Orang kedah terang kana silsilahna Isra sareng Mi'raj supados dina urang ngitenan ieu sasi teh urang laras-laras. Oh ternyata ieu hikmah dibalik kisah Isra Mi'raj teh. Tah ayeuna aya dua perkataan, aya dua kata. Nu kahiji aya namina Isra. Cing namina naon Isra teh? Isra teh nyaeta perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi seperti pedanya di nomor 5 tidak surat Al-Isra.
lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nyatana Isra teh nyeuna diperjalankeun Nabi urang sadayana di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tah itu singkat nama. Jadi orang teh sok babasaan apal bahasa tapi teu apal mah apal artina. Gitu. Jadi orang teh teu bubuh. Tah kaduana aya bahasa Mi'raj. Ari Mi'raj teh nyaeta perjalanan Nabi di mana? Di bumi ke langit ketujuh. Lajeng kalau di mana di? Kasidratul Muntaha. Gitu. Nah, kami orang tos perang artinya ayeuna Isra sareng Mi'raj. Moal teu? Coba kalau gitu urang kali tahu seorang ibu-ibu teh. Bu, ari Isra Mi'raj teh naon? Sok ke Google. Oh. Contohan itu pakai kita segala kita Google wae. Usahakeun urang teh jadi budakna ya ilmu. Jangan urang kali urang. Sehingga pertasan kitu teh bisa ngabalieur teh zaman ayeuna bisa Google. Moal zaman baheula maki yo cigan. Jangan aja Google. Kita balik deui. Nah, mana orang-orang yang termasuk ke guru manis, nah gitu alasannya. Padahal mah apa? Tak gitu. Jadi orang ada apa? Di Isra keuna sareng di Mi'raj keuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah orang kedah perang kana di Isra keuna sareng di Mi'raj keuna kanjeng Nabi. Tak supados orang teh kenal kana namina peristiwa Isra Mi'raj. Utamina dina kaping 27. Rena kaping sabarang? 2. Iya. Karena kaping 20-an banyak. Cara apa tanggal hijriah mah? Tadina yang kita kurang pedar sakedik geunaan Isra sinareng Mi'rajna kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi kitab al-yamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dina yang kita disebutkan baik nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijri dalam baiti Muttaqin. Dicarioskan kanjeng Nabi teh sadaacan Nabi perintah supados diisrokan sareng Mi'rajkeun teh kanjeng Nabi aya di hijir Ismail. Inda baiti tadi mana hijir Ismail teh di Baitullah. Di Baitullah Muttaji'an kanjeng Nabi dina kaayaan nuju bobo nyangikir. Nuju bobo nyangikir. Tapi bahasana kieu da kanjeng Nabi mah walaupun jasadna bobo hate nama lamna teu bobo hate. Tadi disagedengan kanjeng Nabi teh baina rajulaini aya 2 pamangkat. Tah janten di hijir Ismail teh di Baitullah kanjeng Nabi teh disarangan kedua pamangkat. Kahiji pamangkat teh nyaeta Sayyidina Hamzah. Saha Sayyidina Hamzah teh? Sahabatna Nabi gitu sahabat Nabi. Kaduana Sayyidina Ja'far. Saha Sayyidina Ja'far? Sahabat dua nama oke eta teh wargi-wargina kanjeng Nabi. Tak berarti karena dari aya kecapaina tah Nabi teh di tengah di sisieun kahiji Sayyidina Hamzah Nabi Sayyidina Ja'far gitu. Wa ma huma qalaqun akhun idza tahu Jibril wa Mikail. Bisa peratosna nuju Muttaji'an teh kanjeng Nabi kadokapan 2
dua malaikat. Kahiji Jibril malaikat Jibril, wa Mikail kedua malaikat Mikail. Kalau kapan dua malaikat, wa ma sarta eta dua malaikat teh walaupun aya oge malaikat sanes malaikat sanes berarti Israfil sareng saja. Nyarengan kana eta malaikat Jibril sareng Mikail. Pangkamalu makanya eta malaikat kakani Nabi hataja ubihi zam-zam dugi ka sumur jam-jam. Pastalqau kas ditangkarakeun Nabi ala dhahrihi binar bulan punggungna eta malaikat. Patawalahu ta'ata sa'atu mabina para malaikat teh Jibril malaikat Jibril. Nah, jadi bicara sada acana Nabi di dewan di Isra sampai Mi'raj teh Nabi dina kahayaan nuju aya di Hijr Ismail di Baitullah. Jadi desa konyong-konyong langsung bicara, tapi aya prosesna heula gitu. Tah lantas harus bicara ku malaikat Jibril fasyaqa min sukrati nahrihi. Teras eta ngabedah malaikat Jibril kana lobok atina dibedah deui. Janten peristiwa ngabedah dadana kanjeng Nabi teh terjadi dua kali. Kapungkur menuju alitna sami kanjeng Nabi dibersihan tina sifatul qabih, tina sifat-sifat kotor dengan Yuswa genep tahun. Tanpa duana aya ieu ge ieu mah satos dewasa. Dibedah deui ku malaikat Jibril. Ila asfali batihi dugika handapeun patuanganna janten tina luhur tenggorokan dugika handapeun patuanganna. Dibelah. Tah maksud tujuan eta dibedah teh sami kawas nampak mimiti nyaeta dibersihan tina sifat-sifat qabih. Namun bukan berarti kanjeng Nabi teh kotor, tapi nyontohan jang urang sabab ke Nabi bakal ditepangkeun sareng Allah Subhanahu wa taala, maka jasad Nabi teh disucikeun, dibersihkeun. Nah, hikmah hiji nyaeta tina cerita Isra Mi'raj teh nyaeta urang di mana-mana nalika bade tepang sareng Allah teh kada suci. Urang bade tepang teh kada wudu. Awak urang kada bersih. Gitu. Janten desa konyong-konyong ayeuna urang ngadeukkeun tepan salat. Ya. Dina kaya urang keluar di sawah. Kumaha keluar di sawah? Letak eta memberi ya kotor gitu. Jantan urang teh bersih tina samudaya baik eta najis atau nabi kotor sedina. Eta hikmah baik. Jadi Rasul ngajarkan ka urang sadayana supados suci diajar tohar gitu. Tadi jelaskan dina ieu kitab teh intine mitosna min mani zamzamin. Malaikat Jibril miwarang nyana wadah. Ya, wadah ka malaikat Mikail supados nyana cai jam-jam. Kaima adharu qalbuhu supados nyucikeun eta hatena kanjeng Nabi. Tadi contohan baheula mah kanjeng Nabi dibersihan teh ku cai jam-jam. Cai jam-jam di kapungkur we kayeuna terase macam. Sabab eta jadi alamat ciri cai anu suci gitu. Wa aslahu sadrahu wastahraja qalbahu. Teras ngajeng
nyebarkeun sadrahu dada kanjeng Nabi pastahroja mengeluarkan dina kalbau eta teh fawasalahu salasa marati. Tos dibedalkeun teras dikeluarkeun samudaya kotorna itu. Fawasalahu salasa marati teras eta teh dikumbah 3 kali. Nah, ieu hikmah nu kadua nunjukkeun basuhan dina palawah urang pada suci atau dibere tepan teh disunahkeun 3 kali gitu. Nah, supaya sampurna sabab basuhan sakali 2 kali maka sieun kahijina bisi teu kawalatrakeun teu kawasuh. Kaduana bisi kene tah katiluna maknya gitu. Ulah leuwih ditilu basuhan teh. Jadi di mana-mana orang berwudu bilangan teh di tilu. Aya nu apa? Entah apa mah. Kalau dia lebar cai seret si kawas minyak punya. Jadi hese gitu. Sabab dina amalia wudu mah aya lamina israf gitu. Jadi hiji asal orang yakin menang sah. Asal orang yakin sabab dina ibadah orang mah aya nanti bahasa Arab teh bahasa Arab mamang gitu nya. Tah eta rasa mamang teh mah tak terusuk karena ibadahnya. Ari urang hese teh mah ngumbah wudu sakali itu jadi masalah. Sakali asal ya yakin, sakali 2 kali silakan 3 kali asal ulah opat kali nunjukkeun eta ngambur cai beda kerja loba wah wudu 4 kali 5 kali heran karangnya gitu bersih udah omong tadi yang bersih tak wudu angre 3 kali udah bersih mah gue tadi mata Allah kemarin di mata jalan mama boleh ya boleh kita jadi masalah mata jalan tapi di mata Allah kan bersih. Bila ini jalmi keturunan Afrika. Orang Afrika yang ada siapa? Hari ayam kaya Afrika hari itu negro orang negro hari itu saya tinggal bila keturunan Afrika ya. Ku Allah ditakdirkan jantan muadzin Rasul ya dipainan jalmi mah hideung tapi dipainan Allah mencra ya tapak sedana tapak bekas wuduna Allah bakal ditunjukkan ge ya dia mulmasa mencra heran gitu. Jadi orang teh ulah keur mah hideung tarawih wudu tara salat ya hareup jelema kitu dibayar Allah oke. Jadi wemuki gitu keur mah tamakan baik. Anu ditakdirkeun Allah hideungnya biasana aya nu hitam mah manis. Gitu. Rupa-rupa. Nah, jadi nyirikeun Rasul teh masih pelajaran orang sadayana dina bab-bab ibadah suci teh 3 kali basuhan gitu. Wa nazar maka nabihi min azza ras cabut tina hati Rasul teh azza panyawat ya. Seueur panyawat teh aya panyawat hate, ka panyawat hate naon wae? Iri, dengki, hasud, gosip. Seueur teh panyawat hate tah tina panyawat nu sapertos kitu teh Rasulna ditebikeun dibersihan ari urang mah dicakekeun dideukeutahan urang lamun balanya sayur da asa urang teu ngomong batur teh bari pilihan kampung teh pilihanna 5 menit ngobrol setengah jam gitu dideukeutahan jadi teu gosip teh asa urang teu ngomong batur teh ageu gitu sehingga naon tah keur mah urang teh gaduh amal sakadi ditami nyeurkeun sifat-sifat sapertos kitu atuh teu aya
sehat getetnya. Lamun cek hadis nama sapertos seuneuk ngalalap kayu jadi hideung, jadi barang jadi abu sehat pakai nanti amal orang teh sapertos kitu. Tama Rasulullah ditebihkeun kina panyawat hati. Gitu. Maka urang mah didadekeun umat Rasul teh umat anu spesial. Rasul tos terangan bahwa bakal muncul umat-umat Nabi teh ngagaduhan sifat-sifat seperti itu. Namun awal kawetunganna tah urang di mana-mana urang hilaf mana sakali kadieu mah teh hilaf kebiasaan gitu. Tah di mana-mana orang hilaf teh umat Nabi mah disunat bersupados ngucapkeun istighfar cing seueur. Bahkan pami di eta mah omongan cariosan anu awal teh kedah langkung sakedik. Bahkan istighfar urang. Jadi istighfar lawan seueur. Gitu. Bahkan aya di mana-mana urang misalkan aya nu ngajarkan gosip ka urang, aya doana supaya dosa urang teh agung teuing gitu. Ah ieu teh maksud siapa ya urang gosip. Urang teh ditahan astagfirullah gitu. Bari ngobrol. Ulah punya bari contoh. Gitu. Tah, Rasulullah dibersihkeun tina sifat-sifat Allah gitu. Terus dongkap deui nyana malaikat Mikail masihkeun ka malaikat Jibril teh hiji tosakeun hiji wadah min ma'i zamzam adia bitasin min zahabi tayyama tina wadah nate tina emas mumtaliin anu eta diisi wadah tina emas teh naon hikmatan wa imanan eta diisi hikmah diisi kaimah tuh Rasulullah mesti diatur ya mesti diatur dina diri nanti. Jadi mesti maksum mesti dijamin ku Allah kaimanan sakitu persen hikmah 1% terus dijamin gitu. Fa'afrabahu bisadrihi maka nicikan dina dada Rasul teh wa malahan hilman wa ilman diisi kurasa diisi kurasa kadede wa ilman sareng ilmu janten wa yaqinan sareng keyakinan wa islaman sareng islaman gitu. Janten tu ayat namina jahlul kabodohan teu aya gitu. Bahkan pertarosan anu ditaroskeun ku para sahabat Rasulullah tiasa wae awal anu eta awal jadi naon yang orang sadayana jadi hadis. Maka hadis teh pelanggaran teh nyaeta tiap amalan sareng ucapan Rasul eta seperti hadis. Jadi Rasul mah nyontohan teh ucapan ku perilaku perbuatan. Ucapan anu diucapkan ku Rasul sareng perbuatan dilakukan ku Rasul eta hadis. Jadi pitutur yang orang sadayana gitu. Perjalanan suatu dugi ka Masjidil Aqsa. Orang percepat punya sepanjang tinggi di barengan ngomong ini saja baru aja. Di Masjidil Aqsa Rasulullah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Intinya cari pasien syariat 5 waktu aja. Sholat sunat dan rakaat. Jadi pemimpinnya eta sholatnya nyata Rasul. Jadi makmumna saha? Para nabi-nabi kaum gitu. Dicontoh bahwa syariat anu diterapkeun mungkin atau syariat terakhir teh adalah syariat kanjeng Nabi ngapus karena syariat Nabi bisa aja gitu. Saperantosna di Masjidil Aqsa gitu ya. Pertanyaan dulu lah kalau waktunya. Ari Rasul teh diperjalankeun nanti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh ngangge naon? Buraq punya terang
Borok teh ketika kita mah disebutkan bahwa jabatun abyadun tawilun fawqal himari wadun digol. Tah ari borok teh kita sejenis hewan anu warna teh waras. Tawilun anjeunna jagung, fawqal himari anu salureun himar. Naon ari himar teh? Keledai ayo. Tahun dibalik ya. Keledai. Jadi himar teh keledai. Jadi buruk teh salureun keledai. Wadun al-bigol jeung saranakeun di bigol. Terang bigol teh kumaha. Jadi teu ageung teu alin teu cukup ya. Gitu. Tah eta teh jadi kendaraan tutungganganna Nabi Muhammad. Tutungganganna. Tah sehingga dikiaskeun we kusabab buruk mah upami urang ninggal kana kaditu ka gunung itu maka buruk langsung rugi tadinya. Jadi buruk mah sakumaha paninggalna urang. Katinggal orang seorang di gunung mangluhurna rugi kaditu. Gitu ya. Sehingga disebutna buruk. Buruk teh cek bahasa Indonesia nama tina barbun. Barbun teh naon teh? Kilat, naon kilat teh? Naon nih sogetan nya kilat sajan bludrung bisa kilat heula kaitan ngan barbun. Barbun maka dikiaskeun jadi buruk. Buruk mah nami eta nami hewan buruk. Ada kiasan nama barbun kusabab saking cepatna gitu. Tah eta buruk teh ngagaduhan janahani, ngagaduhan dua sayap punya. Ayo umumna kumaha keledai ngagaduhan opat kaki kiri kanan depan belakang. Tadi tamihan we buruk mah aya dua janjang. Sehingga kalintang cepatna, kalintang luhurna, kalintang gacana gitu. Eta buruk teh. Itu tah. Eta buruk teh buruk anu terkhusus ya dipilih ku Allah supaya jadi kendaraan kanjeng Nabi. Sabab loba buruk teh loba. Ngan ieu buruk teh aneh tiga burung gitu buruk teh ya. Tidak hiji waktu kita harus ngaku naon dia buruk teh. Anjeunna ngemotan hiji nami eta kanjeng Nabi. Gitu. Muncul perasaan orang rindu mana Nabi Muhammad. Tadi hiji waktos ditepangkeun we sareng kanjeng Nabi. Eta buruk atau pisan ku gegerejek. Kumaha udah lumping gitu. Ditepang sareng kanjeng Nabi. Atau pisan eta buruk kode umatna. Kira-kira orang mau ditepang langsung sareng kanjeng Nabi atau mau apa? Ya. Jika kira-kira perasaan yang di mana-mana ngawaskan sholawat minimal sekali oleh cuma perasaan. Ya, tak ada seperti itu. Cacakan orang teh karek ngawas sholawat komode ditepangkeun. Bunya, itu komode ditepangkeun. Sabab Nabi mah tos nyarios ketika umur bakal aya saudara-saudara orang, ya, saudara-saudara kurang sadayana. Teu apa gimana ngakawalat tapi tetap ngabung-ngabungkeun nami kaulah eta seorang. Ari para sahabat geus biasa kukumpulan dina majelisna. Geus biasa, tapi orang mung terang ngumpul namina unggul tapi tetap ngabungkeun kana namina kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Taruhi ka Masjidil Aqsa lantas kanjeng Nabi diperintah supados lajeng ka langit ketujuh. Tahunya itu. Kata orang sok ieu. Bapak ada semua kali itu maka kalau kita tujuh makan kapal ya mau biasa.
di tiap pantau-pantau langit teh ngagaduhan penjaga ngagaduhan malaikat. Tah Nabi mah spesial nunggal umroh mi'raj namina nya mi'raj ti bumi ka langit ka tujuh. Dina perjalanan mi'raj Nabi Muhammad di langit kahiji kepangsaan Nabi ada mengucapkan salam assalamualaikum gitu. Di langit kaduana lajeng ka langit kadua Nabi Muhammad ditepakna sareng Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Lajeng ka langit katilu Nabi Muhammad ditepakna sareng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Lajeng ka langit kaopat Nabi Muhammad ditepakna sareng Nabi Idris. Nabi Idris mah ya numbutkeun ahlul ulama ahli ilmu dugi ka ayeuna masih jumana Nabi Idris. Aya opat nabi anu dicawiskeun numbut ahli ulama anu masih kene aya jumana dina aya diangkat ka langit itu ku Allah. Kahiji Nabi Isa, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Ilyas, kaopat Nabi Khidir. Kaopat Nabi eta mah sadayana masih kene jumana gitu secara ilmu. Eja sadayana mah aya gitu. Ta Nabi Idris di langit kaopat. Di langit kalima Nabi Muhammad tepang sareng Nabi Harun.